Pak Obar Bapak Bupati Bandung nuhun lucu nuhun ya cing wah hayang kaul cu sae wah mangga kaputrana Bapak Haji Ali Dinar sokonya sok kaya Jang Wani mental lagu Wajang Wani kanya sok Jang Wani kumaha Jang Wani we kanya wah jadi tukena dulu umat takut salaya dah badan wayah haragaan alang muluran dah diri masih cari diri pada kau kaputra Pak Haji Ali Dinar masih imut merang peti kadek kajo ya salaya me ada kujayu jangan telinga saliraku di jari saliraku di jari barutan sadayana akang na pada ngiring kawa ya lekenan bari ngeureuyeun dikira karimuan bacuan ulah rek ngaran mun maksud ngeureunkeun di mana we cing sakali-kali mah eureun teu Cicaheum lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta teu merenah kudu bisa adaptasi hirup teh adaptasi silih ajenan geuning jangan ngerokok mah tara naik kereta api aduh kalau bulan bisa ngomong pasti cari-carikan ku bulan benar tong digugu teuing perintah bapak dewek teh bisa supaya dewek diganggu supaya dewek diheureyan dumeh eta lagu pamenta bapak dewek dari bapak dewek mah manusia eksperimen manusia percobaan eta teh kolot urdu wajib digugu kolot mah kolot kuno jelema can angeus eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal nyebut produk gagal yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini karena merugikan halayak ramai produk yang sudah kadaluarsa lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa
Pangna awak nepi ka kitu teu mangrupa teh tadina geringan tulingakan obat eta teh overdosis. Bapak dewek jantung na oge geus digenti ku jantung cau. Kakolot sieun kawalan. Da lain turunan Sang Hyang, lain turunan naon-naon Bapak dewek mah turunan manuk pinguin. Coba. Aduh, sarisi teh gitu. Batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur. Geus teu mangrupa. Coba geus kamana karepe teh ari ngomongna teh. Hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka. Badranaya. Lurah Semar kuda Australia. Lain kuda pawana, kuda Australia. Oh. Aduh, ampun Gusti nu agung. Bayasa ulah ka bapak urang. Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu? Jadi begini. Oh, bagaikan orang yang anarkis. Coba kakolot komo ka batur sih. Dina lebah dia bapak dewek mah geus dah tempur digugu lah bisi jadi mitos. Naon mitos teh? Tong dikultuskeun, mitos bahaya. Lepas tina akidah mah jeung aya kuburan Semar nanti. Oh, udah benar aya. Oh, Batur sok dijarugjuk geuningan. ku batur sok dijarugjuk ning kuburanna kuburan Semar malah cenah ku cinta-cintana der nyieun geuning tina wesi kuning gambar Semar seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Jang dagang. Padahal paragi dagang mah modal jeung jujur. Duit Eta nu jauh pikiran teh der Semar dibebaskeun kana loket. Bari ipis. salah kaprahna teh. Oh, tuluy ditulisan aksara Arab nih dikolaborasikeun. Wah. Bungkus ku labon bodas. Tuluy jiga komo dibungkus ku lawon bodas. Nya heueuh maka minyak seungit ke Jerman nu awam mah kalah beuki ka wah. Asa heueuh we. Sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima kuburan Anomana mana jauh Kuburan Pandawa aya. aya soal Gunung Arjuna mah dangaran meureun teh mah Heeh. Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajarugju Gunung Wayang tararapa ditu teh hayang payung mah cing alus wayangna malah aya tekenan Asep Sunanar padahal aing mah cing buntung teuing cokor mun geus itu Eta teh Oh. bener akang sok aya nu nyarita kitu. nah aya ku kabina-bina teuing euy Heeh. dimitos-mitoskeun beuki jararau Beke lumata kurunyung Islam teh di dieu tah nyata penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh bener. ulah ngawur pamadegan da lain menang jelema ari Islam mah lain Osane. menang jelema asa teh ngaranna da ti dituna mah tina Jorojoy Jorojoy. heueuh tina Sumrah pasrah sok nu matak ulah wa kamaranaot geuning cenah geuning ceuk pangeran itaqullaha haqqatu qatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun ulah wa kamaranaot saingat can cicing dina kaislaman Dina kaislaman. Aya keteranganana. heeh ai ngaran-ngaran jelema teh Sumrah pasrah mah ulah wa kamaot teh Sumrah mah da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa jadi we marah kahyangan cicing dina alam kapanasaran nu matak bebas jadi gentayangan dikepung ku pemburu hantu Dasupkeun kana peles. belego ge hantu namun urang mah ngencar der diabuskeun kana botol dae asa ku kabina-bina teuing atuh deui Asa beuki jararau akang. hantu teh gableng pamadegan teh Asa beuki jararau.
kabina-binanya Heeh. pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh memeh init ge urang teh geus sieun pugu dina diri sorangan cikolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa juri hayang ai juri teh cenah gedena teh sagede muning rupana teh jiga hurang gedena sagede kuring rupana jiga urang Soreng dina diri urang. kumatak sileing teh kerepek ngeunteung Ngajari ka juri. tapa asep taruna da asana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok Foto. sabab naon gede hate dari dieu bareta goreng patut eueuh batur aji ka Mekah meureunna loba urang negro ditu teh aya leuwih pan gede hate manehna balik ka dieu jadi montok jadi senang Didinya. heeh nya Bener. nu matak Semar mah wah Semar ngaranna ge Naon ulah kitu teuing ah. oh Ulah kitu teuing ka kolot teh ah si Doraka. nu matak aing hayang geura kiamat teh hirup Nah ngarep-ngarep kiamat hirup teh. hayang geura parinah ka akhirat sararea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka doraka ti anak Ah! Allah, ai bapak dorakati anak, mamun anak dorakati kolot, loba ngomong tegas kemana kan? naon Allah, bapak dorakati anak, mun anak dorakati kolot, loba. aya Allah, aya Allah, anu kolot doraka ti anak Allah, di mana-mana oge, dina keterangan ge Allah. aya oge Aya ge anak nu dorakati kolot. anak eta ge loba ngan ieu mah aya kolot diantarana doraka ti anak Namun aya buktikeun, ulah jadi ribut. Mana bapak dorakati anak? loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan micieun orok geuning eta sia doraka ti anak aya woyo jempe eleh sia Wah, meureun epang na dipikeun ke meureun anak jadah. naon Epang na dipikeun ke ku indungna anak jadah. nyalahkeun ka anak si belegu Ya heueuh, epang na dipikeun ke. lain anak jadah teteh indungna haram jadah pangna dipikeun oge meureunnan kitu teh hasil hubungan gelap Oh, maksudna Kulu mauludin yuladu ala fitrah syakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih ulah nyarahkeun budak bila budak pancen boga dosa ieu anak jadah indungna haram jadah maksud anak jadah teh kuring mah anak leuweuh bapaan teh. naon Anak leuweuh bapaan. anak eueuh bapaan Oh, sia teu mikir ngomong teh manya nah eta awewe reuneuh teh teh gasa-gasa kana pager Kuyung eueuh bapaan aya meureungan teh tanggung jawab hungkul nu matak kolotna haram jadah bener atuh. Hei, teu ngarumasakeun dosa mode si ayah. heuh nu matak cing salaladar teh nepi ka perbadinya tah hirup teh Oh, bener tapi kan. nu matak lamun Semar hayang bagja hirupna hayang selamat dunya akhirat anu jadi anak teh mumule Oh, pikanya kumah dampa suku anak teh heuh da lamun ayeuna dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa si horeng ari kolot teh tunggu rahayu tangka darajat ai kaperego jika nu heueuh. sabab Gusti moal dikahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana ya bapak Ari kaperego jika nu heueuh ngomongna. leres tuh bapak ge leres ceuk bapak sedangkeun lamun urang doraka ti indung ti bapa lamun dilemur kai ranu lamun dileuweung kai dangdeur dipake pangeret bingkang dipake pamikul beunggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gamparan awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kotor nyapanya leres tuh eces tah Jika nu benar ngomongna.
dek teh kitu kumaha sabab indung disiksa ti keur nyiram keneh ku anak tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nangkarak sare eungap nya ngigir nyeri nang kuban teu bisa pisan burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih indung disebut lagi ngajuru-juru na maot dendam ka anak teu kalahnya nyapanya leres tuh ai kaperego bener ngomong nanti teh nu mah wajib urang ngahormat kana jadi kolot nyapa-nyapanya leres tuh biasa dipamunangkeun da tadi malain kitu ngomong kanu jadi bapak teh lamun panggih balik digawe ti mana wae gabruk nu jadi bapak sujud ka indung heula tuluy ka bapak ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapak naon sababna kudu nyekel tuur sabab gede jasana teh tuur teh dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh goblok goblok geus wah bener jadi we kalau teh punung da eta ngomongna ka mana-kana aduh Gusti nu Maha Agung da sia teu ngabejaan sugan teh eueuh bila aku teh kaciri sakitu ngajeng alah mun ngageblek aing jeung poek bapak aing jadi we ngareos sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan oh idangan anu di jerona bolu pan bodas idangan pada bingung dibere yang gitu jadi we ngareos punung era makanya aya ko awi bos Borma nya oh bos Borma aduh ampun Kang Gunawan teh Panama rekor Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia sumuh alah wilujeng Pak Haji Dinar akang oge ke tahun payun Juni teh urang ka Perancis sebulan di ditu wah beres kok aya nu menta deui ti luar negeri juga jag-jag nggak tahu meureun akang mah duta Indonesia cing ai pingkeun lamun dewek ngocoblak kitu teh kodean aya gitu aya tadi pengker aya sugan kuring mah kodean sugan kuring ieu mumuni kawas nu hayang puas ka aing teh lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumbeng teu sirikna tadi kodean ge teu ngarti-ngarti pira ku teh kaciri lagi kireun heeh nu maca ulah kitu pingkeun mah ieu mah ngaku dulur ka dewek punya etika sia teh kema mun aya teh ulah lel atuh atawa lamun aya bapa di tukangeun dewek teh ngelel jeung teh kodean jika babaturan urang ge si aya jika babaturan urang ngelelan muning ini ampun alah sugane ko awih mekelan ka dewek nya bakalan roti bakar alah nuhun naon doana we teh sararea doa Dodi eta mah alah ampun cing euy Kang ieu teh Bapak Haji Ali Dinar je euy duh bali dina kagungan mantu aduh pararaas tereh kagungan putu meureunnya ge teh sumon putu tinu ditikahkeun ayeuna nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai aduh menang jasa euy menang jasa menang ondangan ka Australia nya profesor teh kitu-kitu oge ai daek mikir mah kitu kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh bohade boh goreng ge pikiraneun grepek ceuk caha reungit teu mangpaat cenah masuk demam berdarah nya di lain pihak mah nya tapi sabaratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk
baygon obat nyamuk tuluy naon deh autan jeung sajabana pek ku pangeran teh eueuh sia bereungit sadunya eueuh hiji-hiji acan da Allah makawasa bangkrut sia ta pabrik obat nyamuk teh loba deui penganggur nya eueuh nu teu mangpaat lamun ku urang dipikir mah tapi bener mah si orang segala rupa ge manfaat kudu ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina nyileung-leuman hayam mikir manehna nyieun listrik sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison bener Kang ci sadar pikir bahwa dinya gitu tak ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab rebab dapat dikesetkeun ku jelema alah aduh gitu teh euy daek mikir segala rupa oge heuh ulah cicingeun ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa hah tina jenuh tina kesel bisa tina kesel tina jenuh hayang neangan wanda deui nu anyar empek ai seni mah bebas berkembang masina kolot-kolot baheula ngan untung geus pararae aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu luar tina tetekon ditentang murukana meureun rek oyag aing heeh kalah aing nu ngabelenyang negdreug ning keliling dunya keliling Eropa nya eta teh hasil kreativitas teh hasil mikir hasil studi perbandingan tidak segala rupana lumayan pan aing tina hasil mikir wayang itu teh nepi ka beuli rak piring oh rak piring mah teu kudu keliling Eropa ka kitu tak kitu euy bener Kang nya ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid supaya alus karunya ka masyarakat apaan kayeuna mawa manfaatna mah hikmah nama moal keresahan matak mayar wayang teh gede teu ngahiras alah malahan cenah enjing-enjing mah dek namahan keur ongkosna kitu kitu kadewek Pak Haji Ali bener teh lain hayang kapuji teh Pak Haji Ali kitu rek mere ongkos deui teh nya ka urang nya kana seni nya keseniman nuhun Pak Haji nya keseniman Haji Ali Syeri ya gitu ampun aing alhamdulillah ya euy bakak urang teh pan aduh kubas bisa napa tepung lawung pamprok jonghok ngan peuting ieu sararea ngariung mungpulung mayunan panggung bongkok karonyok mayunan balandongan heuh nya ai dewek salah abus di kalah jalan belah wetan itu di Bandung belenjeng teh ngadong ka itu ka nah cida ieu teh jadi ka Ciwastra jadi muih he aing duh ampun aya janur pernah teruskeun ka jadi handap nya tak kitu di lembur sorangan ge kadang-kadang linglung ayeuna mah geus pinuh ku perumahan cara di Arab aing makan jalan dina syai teh sopa marwah teh gini ya bolak-balik teh eta mah katilu balikan jo leket teh teh leuleus ngadak-ngadak tuur nyeri keunung nyeri aduh jo brek teh eta mah diuk lieur ongko ngan inget cenah cekolot teh lamun mangih kejadian kitu teh kudu salat teh 2 rakaat salat tobat jauh ka cai tayamum salat teh aing teh keur sujud buledag teh katajong kudu lalumpang muni muih atuh eta semplek dicak semplak ieu aing naon dosa aing inget teh aing teh sok ngalarikeun doma teh sok ieu baong ditajong wae aduh inget eta heeh si orang teh balik teh ka urang turunan mulia doma eta ka doma
eta mah euy oh Naon Kang Seri? aya deui da Kumaha? keur dahar bereng teh teh laleur meni pinuh di Arab inget aing di kadang domba teh sok laleur ku lem Kulem. oh salatan di 2 rakaat aing geus salat kalah beuki loba laleur lain 2 rakaat ti laleur jeung teh ieu mah aduh ampun Aing salat. Aing salat kalau bikin apu. nya riwayat aing mah historis alah ampun Lain eueuh kalau bikin apu. Dibalik di Mekah teh di mutiara didongengkeun teh. heeh tak kitu euy Bener Kang. cenah dek oge hayang hiburan euy ya Aya hiburan mah sok. Hah? Sok atuh. Da hiburan. hirup mah kudu kitu atuh Bebas hiburan mah. heeh doakeun atuh panayagan sararea cing bisa ka markah Amin. Bisa umroh. nya atuh bisa umroh seling teh Bisa umroh. heeh Bisa umroh ke Jakarta. kitu tah hah Gitu. Suka deh ka hareup mah. pandukun Islam anu kalima teh mun kawasa di jalana Mun boga. alah ampun euy lah ai geus kolot kieu mah loba ai kahayang gede geura Da ai awak eueuh tenaga heueuh Tanaga leuleus. alah lamun teu nginuman aladina kapsul lapur Lapor Kang. Kan untung. jerek nong dia geuning aladina Kan untung gingseng dari royal jelly Royal Jelly. sia grepek pecakan Wah, deuk isuk ah. heeh aduh Isuk pere adek meuli ah. teu hariwang di deukeutan ku awewe teh Jeung Iya. menggairahkan kepada istri orang menggairahkan kepada istri heeh orang lain. dicampur gerak kotak bumi Ada pasak bumi pasak bumi. dan bangunan alah ampun aladina kapsul heueuh. Paingan bareng gegeh wae. hirup mah kudu turut kana sunah rasul geuning ceuk darso teh mah ceuk darso Macet Darso. mapa jalan satapak kitu ngajog-jog ka hiji lamun teu karasa capena sababayan nu ditean hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli kajeun tuguy nu penting mah nepi ka tempat anu dijuju dek ngalongok anu ngora suga nu kolot teu nyusul Suka nu kolot teu baeud. sugan teh moal baeud alah ampun tah mapai jalan satapak tapak saha tapak Rasulullah Lullah. kitu naon ai tapak Rasulullah teh DP handap asor sopan santun ramah tamah sumerah pasrah ngeureuyeuh nikreuh dina agama istiqomah tawadhu DP handap asor tapak Rasul teh nya ulah gede bohong Benar. gitu jujur Jujur. Kudu nyunah we nyunah Rasul. nyunah Rasul nyontok apa nyontok Dihayang salam lah punya adabnya. Salamat punya. alah alah ampun Hei. hiburan ya Sok kan. Itu gerak badan we itu kayaknya. aing ngaputing kamari mah seuri bari aki-akian Nah, yang seri kenaon ya, Kang? yang serikeun aki-aki adan di masjid ai napas geus beak meureun Nah, eueuh deui. cing atuh mun urang mah budak ngora nya euy Budak urang ge ieu loba. mah aki-aki dititah adan gara titah jadi DKM Meuni maksakeun maneh. Eueuh khawatir. oh Allahu Akbar Allahu Akbar Allah napas meureun euy Napas we ampun. tungtungna we la ilaha illallah la
capek begitu teh. Ngageingkeun subuh geuning. Eleng dulur muslimin Mustafa salah gitu cek manehna keneh pohoan Musliman ada geus kolot karena ge Heeh. Aduh urang berjamaah dina sholat subuh itu kewajiban urang keur di dunya padahal atuh mun urang mah diajar nyeni saeutik mah make seni nya Kang eling dulur muslimin muslimat ayo sholat berjamaah dina waktu subuh estu kewajiban urang keur di dunya pikeun pibakaleun engke di Majalaya di akhirat aduh ampun naon di Majalaya wala wargi gitu gerak gugah ulah ka jongjona gerak gugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah salat ulah ka cai geus kolot paling berat eta wala wargi sadayana gerak gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae meureunlan barang ngareret kana jam dingding geus eueuh deui aya nu mau ai dipauk ku di teteangan pek teh ku incuna di pauk tadi dibere rokok mereka ge sabungkus diajak abah kuring geus usaha heeh komo bulan puasa kumaha bulan puasa wala wargi ai geus salat asar meureun tunuh tah aki-aki teh kuseuk ke sare teu karasa teh ai nyari-nyari geus poek padahal poek teh hujaneun angkep bre heuh yo cetrek teh kana migder teh adan Allahu akbar meureun katempo karek 4:30 da ieu mah keur latihan atuh puguhe nu paruasa teh malah locor oh aduh didinya da aki-aki teh ya umum ke masjid teh didinya trauma alah komo geuningan eta bulan puasa meureunnya da ai di imam meureun ai sangu teh pangirim pangirim da teh boga pamajikan teh aki-aki teh kolak oge pangirim kolak pangirim tetangga harana ngetek di dahar teh ngadaguan adan kolak jamai teh kan bari lalajo TV gini ngalajo Asep Song ngabuburit ngadaguan sejeng ngadaguan adan ai keur ngadaguan kitu jo kerlek ke deui sare heueuh karunya duh da malu muskolot teh ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh la ilaha illallah korejat Allahumma lakasumtu barang rekop kana kejo dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh kor aing teh buka henteu saur henteu kusaha kepae pakatku lapar tragis teh mah endingna teh euy pakat aduh ampun aing pakatku lapar alah ampun aing hah oh gitu Kang alah oh si Aki boga tip cepot loh non teh naon
Sampurasun oi. Saja. Syah. Ulu. Bapak. Sedang. Oh, itu dulu. Rombongan ti Astina dulu tuh. Rek nahaon kan? Rek naon da urang kaler ka dieu. Oh. Alah. Alah. Naon ja? Ningali Pak aya tuma. Wah, Tamu gitu. Tamu. Nya tamu. ulah dibalikeun. Tamu ti mana? Ti Astina deuleu. Hah? Ti Astina Gusti. Astagfirullahaladzim. Oh, wae lamun ningaleut amuing. Ulah kaget oi. Ulah kaget. Iya winang naon? Amuing. Ngaturkeun semakaturan rawuh geuning teh menak ti Astina ya. Hang nuhun euy. Semakaturan rawuh cageus siling Bagong. Asa kasar di Sunda Bagong pada di Jawa mah dewek teh Bagong. Nuhun. Cageus siling Bagong. Alhamdulillah gitu ayeuna teh sehat ari teh cegit. Cedit naon ari aing? Baru kana dewek ibu cedit, urang pugu cegit. Semahaturan rawuh sepuh nuhun. Jangan euy. Saya aja hibar sih. Wilujeng sumping. Doloy. Wilujeng sumping belat. Bot. Ti abdi ge doloy. Ngomong. Teuing aya ku disolenang kene ta enongna. Oh, cicing. Tenang. Sareng sah loba man. Batos cenah kasepuh ti Angger Prabu Suyudana Raja Astina. Nuhun. Kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna? Mujeuh pot. Syukur euy. Keur kumaha parena di Lebak? Nah, teu ngalangkung ka dinya. Hanya tante. Keur kumaha pare? Nuju cara ricing di sawah. Cing balik saya ngomong deh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh. Duh kada teu terang pare awewena mah. Apaan pare mah digambarkeun da ge dewe Sri. Hah? Sri apa sia Sri? Apa anu sok diangge kana gorengan? Teri tah mah. Teri mah di mana urang geuning boga pamajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri. Anak tere Jauh tadi tere mah di mana urang numpak kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi. Tere beleguk teh mah. Tere mah samara mah sereh. Goblok si cepotnya. Tong dilawanan atuh bari nage. Sarwana eta ka mana karep wae ngomongna teh si goblok. Eta ku sarwana atuh. Kabina-bina teuing saya teh ngomong teh ka mana karep wae kuas lain jeung menak. Ai menak mah puguh sok hiber. Nu hiber mah manuk lain menak. Hari manuk mah di mana urang geuning di jalan Papangihan. Aduh, ieu manuk duit menak.
sama teh jauh teuing ini ngomong teh manya tina manuk kana menak ai menak mah di mana urang mange barang di menak urang kana tak-tak di punak beleguk teh matuh atuh sia teh kabina-bina tenjang tong dilawan aja punak mah hanapeun sirah punuk sama aya punuk mah dicarekan batur geuning urang teh ini punung sama beleguk punung mah aya laguna geuning nya walungan ti kota Bandung Cikapunung sama nah sia teh punung nya punung teh eta teh geuning naon nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung dengekeun ku sia ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewek diteungeulan euy nah mah keur diteungeulan ditudung maling dituding teh mah beleguk ai tuding mah geuning sok dioperasi suing teh mah ai suing mah geuning sabangsa jeung entong soang ai soang mah di mana budak geuning mangi kareuwas sok gegebangan wae eta teh soang soak teh mah tuh ai soak mah baju di mana diberewekeun eta soak soek teh mah eta kudu dilayanan wae atuh sia teh garelo anak si Semar mah nah sia teh gelo saja ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh digelo digali teu goblok tuh kabeh we gelo ieu mah aku sarwana atuh ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh cincin teh mah ali beleguk ai ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila nah sia teh jauh-jauh ali nyata atuh lila mah paman aing ngantos maot lili teh mah atuh ai lili mah geuning sok dipais lele mah beri jalan raung atuh ai lele mah atuh di mana urang digebug ku batur teu wani ngelawan lele leweh ai leweh mah dengekeun naon apaan ku sareng ge pika hayang geuning paleleweh paleleuwih bapak jauh paleleuwih ai leuwih mah sabangsa jeung teureub kaleuwih atuh teh mah sarwana gelo kabeh nah ai keleuwih mah liang belut geuning aduh mani keleuwih mulisit teh mana sia teh ini jauh atuh ai mulisit mah kapa geuning maju ti hadap waduh meni mulisit melesat yang melesat nu kitu mah melesat mah lagu naon melesat gapung luhur jauh di awang-awang geus jang ganeng manuk dadali eta maksudna mah meureun si cepot teh meureunnya si Tarida manuk dadali mah dadali bapak teh si dadan dali atuh teh mah nah sia teh
pagulengan Daya Samya Prapta Samya Prapta ulah kaget cuman ulah kaget lu meniruas aya naon ieu teh sepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi aya naon ieu teh nun kieu ieu mah saperkara hayang panggih datang ka dieu euy sumuhun sumuhun kadua perkara nati eta menang utusan anu jadi ratu ngembanti malah anu jadi raja bisi maneh teu apa wayana kejadian di sawarga Maniloka teh di Astina geunyeuleuh masyarakat nagara Astina teh ngamaruda yakin kaancam ku Batara Kala komo jalma-jalma anu dae korupsi ayeuna teh sarieun sabab kitu numutkeun beja tilu beunang dipercaya cenah Batara Kala terek ngakanan jelema jararahat nya hasil tatanya di paranormal bakal negara Waluya bakal salalamat syariah tapi Raja Astina kudunya ke hiji pusaka ari eta pusaka teh nyaeta endong eta anu disolenangkeun ku maneh wayahna eta endong dek ditukeran rupa-rupa harta kekayaan 7 paturunan moal beak enong iya enong iya sih eta nah boga sabariji sering cendu gitu ada mung ieu hiji-hiji nah eta jauhnya ti nagara Astina ka dieu sabaraha dinten 7 bulan saminggu euy marukana teh didatanyakan ngagadeung dina pudunan ngadudut di datar pon kitu deui kahujanan katiisan kepanasan sumuhun jauh dijujuk kang di tiang teh eta enong nu dipake ku maneh rek dipenta dek ditukeran ku harta kekayaan waya naon eta teh naon eusina teh ieu mah teu aya eusina kosong bolongpong nu eta naon atuh make nu kitu eta sini ai sok aya nu masihan artos teh sup pamana aksesoris masihan wajib pantatangga teh aing ngalangkung teh anu masihan wajib ranginang bus iya aya nu masihan beas 3 kinta bus kana endong nah abus gitu ada abus wae kana endong Semar mah iya tah dek dibeli eta teh ya jualnya Pak jangan rahau buru-buru Pak abdi hayang HP ya rek SMS-an Pak cukup halona telepon kan gitu nih yang nah ada HP maloba dicingat dinyata gen sipatat geuning ngagarantung barodas tape tama euy tape ieu mah HP ari HP mah di mana urang belah pare geuning eueusian di jalan HP teh hapa tah mah oh hapa ai hapa mah geuningan sok ieu sok ngalalauk di balong apo tah mah haji apo jadi kana hapa atuh teh
Jauh-jauh. Aponya aja apa mempergi Pak apu teman aku mulai minat coba umri apun teman hari apun mandi-mandi digebung kurang tuh bisa ngelawan ampun ampun melauk letik impun coba deh merenangkan antap impun masuk dipakai iya gini upan pergi ngamu jair lukut teman mana jauh tinggal impun karena lukut Jauh atuh tina impun ya kana. ampun alah ramainya itu Aduh. mangga cenah make jeung kedah ditukeran sagala nu ha dibikan ih demi katang termanagara mah bujeng hingga ka endong jisim abdi mangga ikhlas soleh gini si Semar teu sangka si Semar teu sangka maneh teh soleh mah Jeung teh cedit geuning eta. nasa teh nepikeun pajar si Semar pedit teh nyeta duka teuing atuh geuning soleh kabina-bina heuh syukur mah syukur euy Cek lu geuleuh. sang balik hese kira-kirana hayang sabaraha diberi duit teu kedah nah jauh di juk-juk anggang di teang hawatos teuing prayogi ieu enong make jeung kedah amuing bisi pajarkeun sim kuring komersil cici jang karunya deuh teuing jang nah geuning ngaleos mah ditukurkeun anda dah mau hiji-hiji nak lah. Ada di aksaraan MU. Bade dibuka punya ada izin. Lain nama ke izin. Bisi ngoceak dari paku gitu. Dipaku. Hor. Tina naon bahana sih Semar. Tina kai albasiah. Nah teh. Alah ampun. Bilih ieu mah bilih jantan sudon mangga Eta di aksaraan. ye enong jisim abdi mangga kasangakeun eta mah bade digentosan nuhun aya naon maneh pot ieu teh ti kapungkur pur lanceuk teh ngalamun wae hayang mio Hayang mio teu pira. hor padahal loba atuh cicing lacang mio mah di ditu uluh nuhun atuh kulan dek nu jabrik dek nu naon bulu tilu mio geuning eong gitu lih ya ada ucing mah ayo ucing mah di mana urang ujuk ajak geuning hayu urang ucing ulin oh bereun jadi ya teribikeun mah sumuhun mangga sok atuh anger Citra Yuda bawa ka jauh bagja nu taya papadana menastik kersayang tumampara ieu enong Semar Badranaya barang pada dicanak ku Citra Yuda ngadak-ngadak ngablesat ka wangawang lu dulu itu nah amuing nah ya entong naha setek koplok sakina terido mah ku ngajar kamana karep bisa ngomong teh dek ngaheureuyan ka aing Reka guna-guna. dek ngadu ilmu ka aing tejo loba kurawa teh sia ngajar 100 Kurawa teh apa hiji-hijina ana teh apa Kurawa ge moal kadang-kadang teu nyatu nah kudu beak waktu sapenting jemput nataan Kurawa
lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti siasa kula warga kudu di podaran. Hah? Itu ujangna ieu kajadian eta ku bapa di heureuyan nyaho. Ah meureun teu ridoeun eta mah. Nya. Teu ridoeun teh sahana? Mun eta enongna nu gablegna sia teu ridoeun mah. Sak dek dibalikeun deui mah. Itu ujang cilaka dieu. Dipae aswata mah cenah ka dieu, aswata mah cenah ka dieu. Hei keluar semar. Ayana. Uluh. Tuman sia. Oh, kolot eta didengkek nepi ka hare-hare. Pantas eta hiji anak bapak digusur dibuntang bantingan ukur merong. Jauh ka jaana teh. Di mana belana kanu jadi bapak? Di mana letakna ka nyaah teh? Ai nyarita ka wasnu heueuh rek bela dek kanu jadi kolot ai buktina geuning. Ngan barang pentana we tiba heula. Oh, panasan. Pandalenge teh. Mikir lain heuleu. Aduh. Ai sia ngejedong bae. Kejadian jadi kieu ya. Tolong. Tuna lampah eta. Astra Cinga dipun balang lantawalan. Kacarios di satengahing marga ya jalma lumampah kasep ngarempereng koneng. Gandang tur pertengtang. Wong tumarete sampurasun.
Soknya kandang petentang tenang udang teringgang tenang udang darurat Kadu nur pasakola susut kanan susut kansa bulan aya pikir saeunaon Aden ieu kampung mata pika petaheun kansa ih atukan curcor sai nu harera sumoho cing saripit itu tampele diudag ku anak bogo anak pokok leres bulan engkang jiga anu suka bunga leres asa benten di kampung anu sanes kembang-kembang warna-warni itu pasawahan dina galangna tumpang sari surawung telong leunca jeung kacang panjang kanca ramai ku bebeungeun hartina ieu kampung teh reumeuy ku teureuyun ramai reumeuy ku beweungeun ramai ku alaeun leres ieu meureun anu disebut lemur asri teh kanca sumohon katenan bulan kira ketua jamakna dipuntenan teh nepi ka somea sopan santun ramah tamah anu nyebutkeun linggih heula Aden linggih heula Aden leres cai heula ai ku kitu teh mah da moal rugi manusia lamun geus kitu carana iya tukan nu aya mah bakal kaangkat harkat darajat pakampungan na ih Jakarta sumohon saya sesekan niwang sakaya gilang gumilang cahayana hayun sasmita cahaya hayun sasmita Yesaweji sinatria anu ganang pertentang ningali kaendahan ieu patempatan ngandika kansa bulan aya naon cep eces jentre pertela ngemang bolet dah kumaha bulan bukan tinggal ieu teh tawis manusia anu daek nyukurkeun kana naon rupahan nikmat-nikmat pangeran kansa ih kan tenan urang dia mah kitu bulan ngajen ka lingkunganana atuh lingkunganana oge mawa bersih mawa sehat yakin mun nyukurkeun nikmat bakal tambah deui teh ieu kan ih atuh kan tenan si horeng urang dieu mah lain ngan ukur loba saur tanpa bukur tapi dina kanyataan dina gawe dina amal dina karya anu nyata kan sumohon bulan urang dieu urang tumaritis masadaya sabab manusia anu hidup di alam dunia tersepeun ngan ukur kajalma anu loba janji saur tanpa bukur loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da geuning anu nepi mah amal kan leres bulan
tutuwuhan jaradi kadu picung ku panangka samangka gedang jeung waluh cermek jeung malaka teh araya keneh sukun hiris lenca terong sereh cermek jeung malaka aya keneh teu sangka kan sa itu bonteng oge anu geus keur binih aya anu disebut berwek kan sa paselang jeung bagjanya kan sa paselang jeung jeruk purut kulen kaula teh hayang apa ka ieu pakampungan anu cenah ieu pakampungan teh bisa di kampung-kampung anu liar aya ciri nu mandiri nyaeta hiji kampung masyarakatna anu bisa ngamumule kana budayana kan hartina manusia di lebah dieu teh yakin manusia anu geus nyaho ka dirina Allah kandenan urang di natrat jeung eces jentre katerangan manusia di mana geus nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna kan sa sumuhun ulang leres bodoh dina harti teu umaku atuh dalam mun diudangkeun kana kenyataan mana anu rek diakuku urang nya kan sa daya deh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan kan sa sumuhun bulan kitu barang saweg nuju ngalamun ningali kaendahan ieu tempat ye astra jinga dawala rag-rag di payunan ieu senatria aduh sugante kalapa Gusti sugante kalapa ai teh jalmi geuning ieu teh jelema kan sa deudeuh teuing si oreng teh bapak-bapak rag-rag ti luhur pes-pesan keneh kan sananakeun hirup keneh jelema ngan meureun teh eling eling bungku pakinten aden muga-muga anjeun kalayan kodrat irodat anjeunna izin anjeunna ridho anjeunna rahmat anjeunna ilmu anjeunna pitulung anjeunna marangan sampean duaan muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya sageur eta polisi kita singkat